Ayu ayu rempuk joko sauyunan nada agus sampurasun ke Gusti Maha Suci Pangraksa sadaya alam yang sakit kula no kagungan musik Malik Simabdi sapara kangjang para pinasepuh sadayana ngidungkeun panedang Gusti haturan kau ka para sepuh-sepuh kula siluke kukus ngelun tawis bakti ke diri nada diki yakeun teka lalah anggoni ngariksa seni dipaparin jalan caang nu dipayun sadayana no dipi ridoku Gusti ceng kula oge ka para karuhuna nutos sami ngawari kabudayan tuturunan sampereun anu panari nikmati zaman ka zaman putra putri putra putri mugi jaring dede urang dia sadayana putra putri mugi ceria nuti kaler nuti kidul ti tepis wiring basisir nuti kulon nuti wetan suku gunung lamping pasir suku gunung lamping pasir nu ngageger pancatengah aduh Bapak Ibu hajat putra putri
damugi jari yeah. Nyebar sumawur mitutu agama anu mimiti sumujud kanu kawasan sifat sumejang ngabakti sifat sumejang ngabakti nya berdasar katuhanan patokan eling ka Gusti patokan eling ka Gusti amin ya robbal alamin mugi Gusti nyanggakeun ka si Abah cak ti palihandap nyanggakeun ya Abah genduk rasi teh ayeuna nya hapunten Abah ah nya sewe cu bari hujan ya urang keur yeuh wae Asih kapadik kubudi nyanggakeun baca rasakan kedek kurasa jadi batur melit ati Honcewang oge lalewang moal luput papancan baget kupupulasan mon kahayang jana kasorang papanca deui mon kahayang can kasorang tesangka kene tesangka temalire kahayangna sugante tetap micinta horeng pegat duriatna
kanu hina janji hanteu jeung buktina. Waktu keur tepang munggaran mastikeun ngajak rimitan. Tapi bukti nanyahan nganukur pika nyerieun. Najan aya keur gantina moal cara jeung anjeunna. Sugan teh moal nganyenyeri horeng kieu nasib diri. Kamana atuh kamana hayang panggih jeung anjeunna. Lamun kieu salawasna pasti pegat turiat mah. Kunaon saya sumping mata kesengajeng-ajeng. Panginten salira punduh geus lawas henteu patepung. Saha teh teh juru keset teh kula? Alah. Asih munggara anu mawa kabagjaan. Jadi implengan dina peti pangantena. Oh, ya Allah. Mustika pegat katilas rahet gudawa. Rasa ngoleang diri asa kumalayang. Juri
heasna napas marengan pasrah sumerang papa sangan duaan nyorang kabungan naha kacatet dina saja tapi kiwari kadada Sina berang peti ngan ukur kari nyerina najan arah Pak RW Ibu RW anu bager subaha taya hartina nupukuh mah gening panjang duriatna coreng jantihan mejehna hariem ngolepat ngejat nyingkahan janji ninggalkeun tresna asih Bapak Ibu hajat anu bageus nu dipikameumeuh carita tadi ngan ukur jadi panyi Lajan diri dirurujit Lajan badan disasara hati nyantil kamanehna mau bisa menang ubarna Kabojong kapurwakan
bajang jadi imlengan indah putih pengantin Kakilas rambut budawan rasa oleh yang Bapak Ibu hajat diri aku juring keempat Nah, bakal urang dapur tebalakeun kaca tutina saja. Tapi kiwari ilang sirna. Barang putih ngalukur garing nyerina najan subakna daya harapina sabudi kaning panjang durian calon pengantin si Kasep si Bangun goreng jati pilih badan sebut kawin nak ajomi panjang durian barengan puasa Panjang durian cenah cek aduh mending ngemaco. rasa asih nudi batrin jumuri diri Awet-awet we cek Agus.
jeung manehna asa kagagas kula. Aduh, waktu patukeun carita mere janji jeung supaya yang gitu ngabukti ucu. Ate eta nu pinuh ku kaendahan Tinggal teriak. mikeun asih nu munggaran duaan ngumbara lamunan Nyangga keratu hayang hirup nikmat duyat Abah Udi nyangga bahagia nikmat cenah bah hanjaka nikmat duriat tesangkeut bisa pegang Moal miluan. Horeng niuni baleban ngan ukur matang tibeun teu teuingeun ku harian asih kuring nu dibikeun teu nyanang geuning leungiteun horeng penting bapak ibu hajat anu bageun penting harita anu mawang kabagjaan kaasih dedeuh katresna hese mapalen keneuna si Mang Ajat aya cenah cu di atas lila pisan rek janglarna nyeri perih salamina panutan geuning teu sangka anjeun geus boga gantina
Go abdi abah saya daya anu bageun jentri nama mikarep ka ieu diri hayang asri jero ati raraosan ngorak deui do istighfar abi mah tus anak istri tepang katilu basarya di Indramayu amplop teu diheujeng sarua boga dulur diritu leuwih bebas manehna maning ngarayu ngani blik-blikna cilaka lamun digugung teu disangka gara-gara amplop biru unggal poe daftar lagi tara mamayu diwaloran serat memang tepardu teu diwaloran sok sieun bendu abah saya sepuh abi anu bageun tu istighfar abi mah tos anak incu seniman jeung Seniwati boga pancen anu pasti boga ciri nu mandiri pikeun ngamumule sepi hayu urang sasangan mintonkeun seni kagungan seni Sunda nuturunan Sunda sawawan pantai kadangan tapi niat kadah kebacep Wisnu kunaon kitu kisorang sami-sami ngajunjung deui raja seni ku budi anu temi mana suci Tepang mungkarandu Tepasir pangan Tepang deui harita manggurayaku Pondot lagu diserat lampu biru Impik-impikna cilaka lamun digugung teu disangka serat biru kage abdi jentre nama diharap ka ieu diri hayang seri jero ati rarasaan eta ngora deui du istighfar abdi mah tos rumah tangga panganten anu bager tepang katilu duh Indramayu amplop teu dihajang sarua boga dulur di ditu leuwih bebas manehna wani ngarayu panganten deui implik-implikna cilaka lamun digugung teu disangka serat biru kage abdi jentre nama miharep ka ieu diri hayang seri jero ati rarasaan eta ngora deui du istighfar abdi mah tos lumaku wah ngorang buak ngorang bapak sahya anu bageun kumaha nu ngorang
Dikerutieun manisa Abi era Aduh abi era Abah saya Eraku Hidung-hidung bapak Abah saya Buah orang Buah orang Abah saya sepuh abi anu bagus deui Pada diwakilan ku si Wa Aceh. Apa yun Wa Aceh? Raos dirujak Saur si Abah saya. Bos Apep aya goseng Abi era Aduh abi era Bos Apep anu bagus Eraku Resik maneh Cacing sa. Buah ora deui Bos Apep anu mana Buah ora Sukses. Mun ngora Hatur nuhun ya Kak. Begel Sound system ngaran 3R. Bos Apep Ayun bos Abdi era Aduh abi era Kapayun cenah Wa Aceh. Hoya deket Gasi manehna Diwakilan ku Buah sa Aceh ora cenah. deui Bah Aceh anu sayang Buah ora Bah Aceh deui Mun ngora Raos dirujak Abdi era Aduh abi era Eraku Indung-indung bapak Ulah jeung beres sumpi. beres aki lengser Buah orang, buah orang. naonan Mono buah campur cangkudu. Abiera, sok sieun manehna beundeung. Hatur nuhun Wa Aceh. Buah ora wace anu bager. Buah ngora. Mun buah asem rasana. Abdi era wace deui anu sayang. Abdi era. Eraku indung bapak. Nuhun Wa Aceh hatur. Buah orang wa Aceh deui. Buah orang. Eta Mun buah bagel ngaranna. Abdi era. hai Eraku indung bapak. ku pernahnya ai. Buah ora wace anu bager. Buah ora. Mun buah campur cangkudu. Abdi era wace anu sayang. Abdi era. Sok sieun manehna beundeung. Nuhun Wa Aceh. Ai ditaikeun Buah suah. ora wace deui sayang. Buah ora. asor bos Apep kapayun Mun buah bos Apep anu mana kapayunan. Mas Darmo Abdi era bos Apep anu mana deui. Aduh sayang. Bos Apep deui anu sayang. Bos Apep anu pada di Buah atas. ora bos Apep deui. Buah ora. Mun buah asem rasana. Abdi era bos Apep deui. Anu mana bos Apep anu bager. Eraku
ukur ciptaan basa kuri kernyawang di kaangkangan angrek bulan suwancing pinaim siang Asep bose. ate kuri nyawang nu gerbangna Sor Mas Darmo kapayu. Jang Yadi ayah sok apa kaul cenah apa. Sanuk-sanuk heula kapun anak anu ngaliput aya tuh. Kayak itu kapayun lah sanuk-sanuk heula. Kapun anak ka ijo teh ka ijo. Kecapa Jangan ngadeng Pok. Galeh pakuan Nuka maksur Pajajaran waceng hardeh Tempat payung keadilan Ayeuna di kondangan Musti asma warisan Nyukruk galur kercacana Siliwangi pupukuna Kepakawana Juru bakti perjuangan Lambang kejayaan Teguh
Ayo Asep Koseng di atas. Cibun yang tungga daun, editi peting edina haliring, damunan anggang katukang, kamari asa can bari. Anjeun mudar kena tali kaasih nu lawan mengget lalakon. Bulan dingin rayangan poe ketutup ku megang anjeun nu nyieun janji mimiti anjeun nu jalin. Aduh tega luas Tong leluasan oseng aya. anjeun nutup jalan pangarepan. Sok sanos hujan di atas oseng iya. Nagewa sakedik diri ya. Yap yap yap. Putar masih ada jalan. Masih ada jalan oseng pada kalantung ya. Kamari celacung Asa can bari asa tangga. anjeun mudar tali kaasih nu lawan mengget lalakon. Bulan dingin rayangan poe ketutup ku megang anjeun nu nyieun janji mimiti anjeun nu jalin. Terus gue nih.